Assalamualaikum sampurasun pamirsa sadayana wilujeng tepang deui sareng simkuring dina channel Dongsun TV. Channel Dongsun TV wilujeng patepang deui sapertos biasa simkuring baris ngadongeng. Aya carios ieu anu judulna Nu Ngajak Kawin karya Torah. Ieu sapertos biasa tos dimuat dina majalah Mangle edisi Puriding Puringkak nomor 2812. Mangga ka pamirsa anu kagungan cariosan atanapi dongeng aya tiasa dikintunkeun ka simkuring engke ku simkuring didongengkeun tiasa lewat komentar ya. Hubungi we simkuring channel Dongsun TV. Hayu urang teras we kana cariosna. Wilujeng lalason, wilujeng ngadangukeun Nu Ngajak Kawin. Sabenerna mah geus teu usum nguseup di leuwih peuting-peuting teh. Mun ceuk nu borangan mah eueuh kasieun pisan. Sakitu leuwih teh sayangna kunti jeung jurig cai. Ari ceuk nu sombong abong jalma kokoro hayang lauk oge kuat kamelaan mondok moe di leuwih. Tara didenge ieu ku uing mah. Uing mah nguseup teh lain kajurungku butuh lauk, tapi ieu mah nyacapkeun pangaresep we. Eukeur mah eukeur, uing mah boga teureuh ti dituna. Balong oge uing lain teu boga, atuh laukna buriak loba. Ngan pirak we balong sorangan kudu diusupan unggal poe, pan bodor. Ari leuwih mah apan milik sarerea, laukna oge lain dipelak tapi jadi kusorangan. Matak sah-sah we nguseup di leuwih mah. Eukeur mah laukna tara beak-beak. Buktina ti zaman aki uing nu sarua resep nguseup nepi ka ayeuna, mun balik teh teu weleh ngajingjing. Ari kana kongkur lain teu boga-boga teuing duit, tapi kadituna sok tuluy ngaleog kana judi. Ari judi apan puguh pagewean nu diharamkeun. Tong dimimitian, mun geus dimimitian sok tuluy nyandu. Geus nyandu bari banda beak apan lumpatna teh kana cocorokot kaditu ka dieu, teu paduli halal jeung haram. Ari kaayeunakeun lauk di leuwih teh geus teu pati loba. Lain lantaran laukna beak ku dieusupan ku uing, tapi ieu mah beak ku jalma-jalma bangkawarah. Lauk di leuwih kalah diportas, diobat, diracun jeung disetrum. Atuh jengker nepi ka bibit-bibit leutikna. Komo kahilirkeun mah mun parang nguseup teh kalah cangkeul tonggong jeung beak parab. Kagirangkeun mah untung pada ngagebes kaasup ku uing. Katulungan pedah loba cai ti leuwih nu dipake nyayan sawah jeung balong. Jadi loba jalma nu milu merhatikeun. Sigana lamun teu kitu mah beak kabeh sapanjangna leuwih teh diportasan. Kasebeleunana pisan teh nu sok ngaluluguanana anak lurah. Kurang-kurangna mah hese dicarekana. Lain kadua mawa jeung nuduhkeun jalan bener gegedean teh. Indi teh bada isa biasa we ukur di bekelan senter jeung bako sababaraha lempeng. Sesana mah alat-alat nguseup, ngarokok kana bako teh sok pada moyok, pajarkeun teh cenah dasar bujang lapuk sangsara, ngarokona oge ukur kabedag bako, paingan teu payu-payu. Geus saminggu nitir nguseup di leuwih Ciloa teh, leuwihna lega tur caina mayeng. Kabeneran deui aya batu lempar nu diiuhan ku tangkal kiara. Laukna oge kacida lobana. Unggal poe teu weleh ngagembol mawa lauk. Salian ti eta aya hiji hal deui nu matak mawa betah. Wanoja nu sok nembongan ngadekul nguseup. Mimitina mah ukur kadenge sorana, cikikik cikikik. Pelenghir bau hanyir, ciak ciak. Hiliwir angin tarik naker. Riak cai teh ririakan motah. Ti lebah rungkun aya nu kukurusukan ngan anehna lauk beuki remen nyangutna. Bangenan teh lain bohong,
nu tadina keung teh katungkulkeun kulobana nu nyangut. Peuting kadua sarua jeung peuting kahiji. Peuting katilu karek mimiti tembong aya nu kokolebatan. Sakapeung katempo dina luhur tangkal kiara, sakapeung siga nu nyerangkeun tina sela-sela batu. Saliwatan mah asa katembong ngalangkang dina bibir leuwih. Peuting kalima kakarek bleg nembongan, duka teuing ti mana datangna nyaho-nyaho geus aya gigireun. Meuni ponyo eta nu nuju mancing, pokna ngaharewos halon. Barang direret breh hiji wanoja. Buukna panjang ngarumbay diulinkeun ku angin, pakulitana bodas, halis ngajeler paeh, bibir beureum euceuy, gado endog sapotong teh lain bobohongan. Asa kakaraeun uing nenjo wanoja sageulis kieu. Nyi Ipah bentang lembur oge moal satai kuku-kukuna acan, dalah artis-artis nu mindeng-mindang dina TV oge, kabeh lewat lah. Manehna diuk marengan dina batu damprak, sukuna diambaikeun kana leuwih, kucuprak-kucuprak ngulinkeun cai ku sukuna. Uing mah kalah olohok teu ngiceup-ngiceup, kasirep ku geulisna wanoja nu anyar datang. Tos ti sabaraha dinten kapengker abi teh nyerangkeun Kakang, pokna ngebasakeun ka kuing Kakang. Duh, asa geunah tur menah kadengena. Asa kakaraeun saumur hirup aya nu nyebut Kakang, bungah pisan. Komo ieu kedalna ti wanoja nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Hate seseredetan, jero dada kebek ku kabungah. Uing teu bisa ngomong jeung ngajawabna naon, ukur bisa ungeuk jeung mesem. Enjing mah urang ameng, urang ngojay silih sembehan, pokna deui. Duka kudu kumaha uing ngagambarkeun bungahna ieu hate, bakat ku bungah deui-deui teu bisa ngajawabna naon. Ayeuna mah kaleuwih teh geus lain deui rek ngadon nguseup, beurang asa lila, peuting asa sakedeung. Leuwih-leuwih ieu mah kagegeloanana teh mun dibandingkeun basa jeung ka Nyi Ipah mah. Ku si Ipah mah kagegeloan nu tuluy kaganti ku kaciceup. Coba pira oge uing teh ngedalkeun eusi hate ka manehna, rigidig ka imah aya nu ngadatangan horeng bapana tuluy tutunjuk kana irung. Pantar sia hayang ka anak dewek, cing ngaca atuh euy. Gape pulah nguseup awak bau hanyir, make wawanian hayang ka anak dewek, ngera-ngera dewek sia teh kehet. Uing oge nyaho kana kaayaan diri mah. Rumasa liuk eueuh ragap taya. Tapi cing atuh ka papada jelema teh tong kitu-kitu teuing, nyeri hate uing teh ari di kitu-kitu teuing mah. Alah batan digurihan ku hinis ieu mah. Leuwih malah pira oge kagelisan jeung kabeungharan moalana sateterusna. Indit kaleuwih teh ayeuna mah geus teu mikiran hayang meunang lauk, pipikiran montel ka Nyi Mojang nu aya di leuwih. Kakang, nu dianti-anti tos sumping, hiap ka dieu, pokna teh ngarangkul siga nu geus layut pisan. Bari nguseup teh manehna gogolehean dina pelebah dada, teuteupannana manco kana beungeut kuring. Dina sela-sela nguseup sok tuluy ngenyang punduk nitah kuring tungkul. Cul useup gegelehean dina batu demprak. Ngitung kalakai kiara milang lobana bentang, ngobrol ngaler ngidul ngaraketkeun diri masing-masing. Ari nyai teh saha tea? Saenggeus lila ngobrol jeung mindeng panggih karek inget kana ngaran. Rukmini, pokna bari imut pikaresepeun. Linggih di mana nyai teh? Tuh di ditu, pokna bari nunjuk ka tengah leuwih. Mimiti mah uing kerung ngan sabada ditilik-tilik, horeng handeupeun leuwih teh barak bak lampu. Beuki disidik-sidik horeng gedong sigrong, panasaran uing ngantelkeun beungeut kana cai. Nepi ka beungeut ka keueum, barang dibeuntakeun nya we gedong sigrong nu kacida endahna tur matak pikabetaheun. Hayu urang nikah, reureujeung babarengan salamina di ditu. Pokna deui bari leungeunna ngaranggem pageuh ramo-ramo uing, panonna manco ka palebah leuwih. Ras inget kana janji diri moal uing moal kawin mun teu meunangkeun nu leuwih ti si Ipah.
Ari ayeuna nu keur ngaranggem leungeun teh apan leuwih sagalana ti si Ipah. Uing unggek nyeruk mini uimut leleb. Tuluy lalaunan nungtun uing mawa ka jero leuwih. Cai leuwih geus teu karasa tiisna, awak geus ampir laput, tinggal lep sirah. "Pereumkeun socana Kakang," ceuk manehna ngahareos halon. Uing ngagugu panon dipereumkeun, samemeh lep pisan peuleum. Uing ngareret heula ka batu lempar tempat uing nguseup. Niat rek paturai tineung jeung kalangenan. Tembong jejer jeung koja kosong ngagoler. Kabeh hilirkeun bet aya nu palid ka bawah cai. Ngambang disidik-sidik geuning siga jalma nu geus taya nyawaan. Euleuh, geuning itu teh awak uing. Cag pamiarsa, asa rada ruirai ieu mah cariosan teh nya. Ieu tukang nguseup teh nyaeta bujangan anu cenah tos ditolak ku Nyi Ipah. Pedah manehna teh sok nguseup wae. Hiji waktu di tempat ngusupna teh aya hiji wanoja anu geulis. Hiji wanoja anu ngajak kawin ka ieu jajaka. Ternyata ieu wanoja teh siluman anu ngageugeuh di eta leuwih. Diajak kawin ka alam gaib. Nyaeta anu dina tungtungna ieu si jajaka teh palid nya. Janten ragana mah palid, jejerna ditinggalkeun, kojana kosong ngagoler, tapi rohna mah dicandak ku ieu Nyi Mojang nya. Serem oge. Kade tah pamirsa, ulah anu sok resep nguseup ulah kamalinaan teuing ngusupna kumo di leuwih mah. Sok seueur kasebutnakeun nya. Sieun ieu mah. Sakitu wae panginten tisem kuring, hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan. Ieu carios teh anu judulna Nu Ngajak Kawin karya Torah. Wilujeng patepang deui di video salajengna sareng di carios dongeng salajengna. Sakitu wae tisem kuring, hatur nuhun anu parantos satia manco dina channel Dongsun TV. Sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.